wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin saya dahena ku rahmat sareng karunia Allah Subhanahu wa taala. Dina waktu sieu urang teh sakumpul dina kejadian anu berkah. Mugi sagala puji sareng syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kesempatan ka urang sadayana pikeun hadirkeun ieu acara. Salawat sareng salam teu hilap urang sanjungkeun ka junjungan urang sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawarga, sahabat sareng ka umat dugi ka akhir zaman. Bapak Ibu baraya sadayana anu dina waktu sieu atur nuhun ka kesempatan kanggo nyarios dina ieu acara anu penting dina waktu sieu. Hayu urang ngabahas hal anu penting pikeun kahirupan urang sadi dinten ieu. Bahaya dina panggunaan telepon seluler anu kaleuwihan. Seueur dina antara urang ayeuna henteu tiasa lepas dina telepon seluler. Nah eta pikeun komunitas ngakses internet asa mah hiburan. Sanajan kitu sakapeng urang henteu sadar yen panggunaan HP anu kaleuwihan tiasa ngabahayakeun boh sacah fisik boh mental. Kahiji, dina widang kesehatan fisik panggunaan HP anu kaleuwihan tiasa ngabalurkeun gangguan kesehatan anu sapertos masalah panon ku sabab paparan layar anu terus-terusan, nyeri beuheung jeung nyeri punggung lantaran posisi anu henteu leres, sareng tiasa nyebabkeun kurangna istirahat atanapi insomnia. Kadua, aya dampak anu teu kirang penting nyaeta kesehatan mental. Panggunaan HP anu teratur tiasa nyebabkeun rasa ketergantungan, teu tiasa ngabalurkeun rasa stres, hariwang jeung isolasi sosial. Katilu, HP bisa mengaruhi produktivitas urang seringkali kalibet dina hal anu henteu penting sapertos madarkan media sosial, kaaulinan atawa ninggal konten anu teu penting. Ieu tiasa ngahalangan produktivitas urang boh di tempat damel, sakola, boh dina kahirupan sadi dinten. Ku sabab kitu, urang kedah bijaksana dina nganggunakeun telepon seluler. Urangan waktos panggunaan ngajaga postur awak nu leres, make HP-na sareng tetep prioritaskan hubungan sosial dina kahirupan nyata nyaeta sababaraha cara pikeun ningkah dampak anu teu pikanya. Dina nutup diantara ieu kuring miharep urang sadayana bisa leuwih waspada sareng pinter dina ngatur waktu nalika make telepon seluler sehingga kesehatan urang, produktivitas sareng kualitas hirup bisa tetap terjaga. Punten bilih aya kalepatan hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.